warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepanggen wasta pun ada Ahmad Supriyanto simkuring guru di SMA PGRI Cicalengka anu janten mahasiswa program profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 4. Dina video ieu bakal ditonton perkawis perangkat pembelajaran, rancangan pembelajaran, LKPD, bahan ajar, sareng evaluasi. Atur nuhun, wilujeng nyakseni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wilujeng petepang deui sareng pelajaran bahasa Sunda. Dan setacana Bapak janjian dirinya ngajar ieu di buka maskerna supados suandana rada pedas. Tapi tetap aya prokes anu dianggo nya eta ngangge spesialnya di Widya. Ya, siap. Tararama selena. Alhamdulillah. Ya. Saha anu hadir? Mentra Kunaon nyuntra teh? sakit. Oh, sakit. Selena istri. Tapi setacana langsung saya ngadua heula. Kita acan diajar ayo urang angkat panangan ngadoa ka Gusti Allah mugia dina pembelajaran ieu dipaparinan kalancaran sareng kabarokahan. Alhamdulillah urang ge kedah ngadoakeun dina mangsa sasalan kieu sapalihna rerencangan mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat terasna. Ayeuna Bapak we ngarusalah sakat pembelajaran kamari. Naon materina kamari teh? Kandungan 7 bulan sae Sri Tras dina strukturna lah aya naon we strukturna teh? Buka, isi, Oh iya, definisi naon wae atau kana ya man turun. Terus deskripsi sareng eksposisi. Bener bisa. Santiasa kajentrekeun. Argumen eta paragraf anu isina pendapat. Narasi nyata yang takeun deskripsi pamahaman eksposisi ngajentrekeun. Aya nu benten sami. Oh sami ya. Oke, berarti nu kamari paham ya. Ayeuna urang dina pembelajaran salajengna ngeunaan tujuan pembelajaran teh nyaeta kahiji menganalisis isi teks bahasan tradisional mengenai tradisi kelahiran dengan teliti. Nu kaduana nyaeta menafsirkan istilah. Ya kedamut dugikeun karengse teh naon wae nu dipelajari teh mung dua. Nu kahiji ngeunaan isi, nu kadua ngeunaan nafsirkeun istilah-istilah anu aya dina teks bahasan tradisi Sunda eta. Engke kan Bapak teh kadang evaluasi. Kadang kan kakak bahasa Sunda 75 engke ujianna aya dina e-learning. Perhatikeun. Suantana ka kuping teu? Rame tuh. Nah, ayatnya di lembur sewa-sewakan aya. Masih kene. Eta 7 bulanan anu aya kene kagiatanana. Kanggo ngeuyeban pangawruhna engke disandingkeun jeung teks anu ku Bapak teh tos ditiwaran baca e-learning tos diaos. Kan disandingkeun antara video anu tos ditonton sareng teksnya, tapi engke bakal dibahas kumaha-kumaha. Sabari maca, tulisin oge istilah-istilah anu penting kanggo dibahas. Tapi satacana urang dibagikeun heula. LKPD-na cara tidak kanggo kerjakeun LKPD. Kan eta dina tahap fase kahiji aya sabaraha fase petokatnya. Eta isian istilah-istilah anu teu hartosna tuliskeun dina LKPD-na supados aya engke kanggo bahan diskusi urang. Naon anu teu hartos kecapanana, Cik? Aya nu tiasa ngawalan istilah anu aya dina jarum 7 siki. Dina teh aya nu tiasa ngawalan, nah habat kedah 7 mah
ratusan. Pokoknya mah 3, 5, 7, 8. Tadi oke kan tidak video ya. Siapa ini nu di anggo dina video. 7-nya ya tulisan 7. Istilah naon deui anu aya dina teksna teu ngantos. Stop. Naon sudia? Oh, rujak kanistren. Aya nu tiasa ngawalar rujak kanistren. Patina kurang direnteh dulu ngarasa pahit amis usut hasil daha jeung saterusna. Mana aya dina kehidupan sadina lamun ieu ya eta naon rujak juga sok dipasihan malam 7 bulan sok dibagikeun ya. Bari di hiliana teh kunaon? Kuaci saya mah. Kalengehna naon? Kubea. Aya nu sebangsaning kenteng teh. Naon disebutna teh? Kenteng buleut-buleut geuning nya. Teu ngalaman? Talawehan. Atau nggak punya main kuping? Wah, berarti ayam bebek ya. Zaman bapak bapak lalu misalkan ayah anu ayat 7 bulanan teh digin dosanya teh sanes macis tapi ku kenteng. Mangga nurut aja belajar terus dong. Tingkep sok san biasa ngawalar tingkep. Mangga. Nyalamatkan kandungan gue sebulan. Sabulan 7 bulan. 7 bulan. Ger 7 bulan. Pan cari nana teh ya teh ger kandungan 7 bulan ya. Berarti nyalamatkeun kandungan 7 bulan. Terus saya istilah sanes ya. Asal yang ditingkat aya Tebus weteng. aya tebus weteng. Babarit. Aya 3. Tebus teh naon? Artosna cenah. Tebus hatina ayahan. Aya. Anak anu aya di jero kandungan. Ari biasana anu aya di jero kandungan teh disebutna naon? Coba Indonesia coba baik mah. Coba Sunda naon sih? Utun kata Nabi inji. Nah, utun mah jangan lagi, inji mah awewe atau Nabi istri. Ajang salian tebus wetang aya babarit oge naon? Sodako. Kumaha prak-prakan dina ada 7 bulanan teh nyata mere barang atau napi mere kadaharan anu geus ditantukeun waktuna disebut teh teh sodako teh biasana rada rongkah dibanding nu 4 bulan. Nah, eta teh mayar mere sodako nyata ku rujak kanistren ku kadaharan biasana mah kadaharan teh disebut teh hampangan. Tadi lamun disandingkeun sareng video aya kalapa dibelah kan biasana sok digambaran heula lamun teu Arjuna jeung Subadra atawa Rama Sinta pawayangan sasata can dibelah teh dilebetkeun heula kan dulu mah disangap Persuamina atau napi ayah oke anu lah sila ngagoler we engke dilebetkeun sampai sami 7 kali samping 7 kali lebetkeun belut oke nya karena saya atau napi di lembur itu Pak Benten kulele bapak udah kuping kulele kulele sabar tapi 7 kali nah ente mati yo ente saha nu eta teh ke atas tinggal saha Papi raka disangap ku calogena ente sina eta terus dilebet deui ka dieuna ku saha ku Maparaji Maparaji terang bilih terang atau napi istilah sanes katanya eta dukun beranak eta masih bahasa Indonesia tapi bener oke nya dukun beranak atau napi Maparaji teh istilah sanes katanya eta berang aya disebut indung berang aya disebutkeun Paraji eta keneh lah pokona mah tapi cek bahasa Indonesia mah dukun beranak yok mangga sewaka mah ieu mah dina aturanana nah bertugas sewaka cik naon sewaka teh sana minta teh nah Yuni terus ku bade ngawaler Mutia ku bapak Sirian bos kalau bayar bayaran
perintah tinu ngandung kaparaji supaya gimana ngahirkeun teh lancar hese. Bisa ada juga orang lemur unggul ya Pak. Nah, baheula mah aya ku beas. Maka ieu orang lemur oge digana mah. Nah eta teh sewa ka mere aya bisa oge ku hayang anu hirupna keneh. Eta nu nembe dituliskeun dina KPD-na jangan dikerjakeun nya. Terus dina analisisna supaya siapil udah hasil teh itu Bapak dibere panuntunna analisisna si teh kudu dan aya dina naon saha di mana iraha kunaon kumaha maka dianalisis terus aspek kabahasana anu tadi tafsirkeun hidup istilah-istilah anu tadi nya tah pilah dina kamus cok kerjasama kerjasama Irwan dia kan dia cok naon cok rewas kan Esi naon we cik dina naon heula naon Naon mengarang kegiatan nu dibahas teh eta tradisi Sunda mangsa kakandungan 7 bulan. Saha nu ngalakonan kegiatan tradisi teh nyaeta paparaji nu ngandung sareng suamina. Gimana dilaksanakan kegiatan tradisi teh di luar atau di payunan ini? Tanggal 7. Biasa Biasanya tanggal 7 dina bulan Hijriah. Naon pakna kegiatan tradisi 7 bulanan dilaksanakeun Kewajiban apa Pak? kewajiban Enggak masalah teh kalau kitanya mampu boleh dilaksanakan. cik pakai bahasa Sunda antara nanti geser teh channel Upami orang mampu biasa dilaksanakan, upami teu mampu cukup biasa didoakeun sareng keluarga. Bapak dibagikeun ya soal nah dina learning ya lagi waktu CR kayak ditinggal hasilna sok saha anu bade nyimpulkeun dina pembelajaran dia dan ieu analisis aya disebut eusina tetep aturan jeung prak-prakan dina kegiatan 7 bulanan teh tunjang oge ku alat-alatna dijentrekeun aya terus istilah-istilah anu nyangkaruk tah aya istilah seperti tebus weteng nah bet aya tebus weteng tafsirkeun hidup teh gitu kan nah sama dipake kieu sapuk kitu na paham ya tos langsung kembangkeun deui LKPD-na di estafet kumaha Bapak ngajar teh raosan teu raos itu atau lieur menglieur ya tapi bae lieur wajar berarti manusia normal lieur teh normal berarti kudu lieur aya mun diajar mah kudu lieur tapi bisi kacang teuing dan ramitana tetapi kom nya aya bisa para rubuh bisi mangga kanggo koreksi kapayuna supados langkung interaksina langkung sae gitu nya tahu akan tapi kapan ya salajengna mangga hidup enjing minggu payuna praktekna engke di-sharekeun dina grup ngadamel infografis atanapi bade ngadamel video seperti mama tadi gitu. Sarta tutup langkung saya ngaduali. Acan muli doa dimulai. Ya, ku Bapak dipungkas pengajaran ayeuna ku ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam